We back. Jumpa lagi dengan saya Bogel, tetap di Ieu Lain Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah guys, kabarna satu pekannya penak sareng Bogel. Iya, abi nuju aya di Babakan Ciparai. Tepatnya di Jalan Cikungkurak, RT 7, RW genep, Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai. Ieu teh namina teh Saung Abah. Mangga dongkap. Orang Babakan Ciparai, khususnya Kecamatan Bacit. Nu bade mancing aya. Anu bade terapi ikan aya. Dia raosen pokona mah. Ieu teh pusat kota tapi suasanana desa. Ih, mantap pokona mah. Abi ge kadongkapan dua pemuda nya istilah nama pejuang sosial lah nya aya tokoh pemudana ya tokoh masyarakat nanti di oke sekedap di meruncul anjeunna nuju siap-siap bareng sambil ngopi di dieu nya pokona tong ka mana-mana tetep tune di Ieu Lain Talk Show. Terus dukung kami di channel kami tetap di Asbak Asik Ngabako. Nah, subscribe, di like, di share and comment. Oke? Jangan lupa tetap subscribe. Gratis subscribe mah, Bro. Oke? Ditunggu sebentar lagi. Kita kembali lagi. Oke. Ieu Lain Talk Show. Wak. Gila. Ngalabuh cieu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha pamirsa sadayana sarehat pendennya. Ayeuna urang tiasa ngempel ya di area kebon anu ayana di daerah Babakan Ciparai, khususnya di RW 06 RT 7. Satrasna panginten simkuring ya sareng kadongkapan pun lanceuk di rawan oge sami ternyata Mang Ujang. Mang Ujang sareng Mang Uje tah nu acuk beureum nya terus katinggal. Nah, kemudian ieu malah obrolan santai we nya pangintennya tong ser iyalah nya nu utama nama bari ngabako bari ngopi eta nu geunah namanya. Nah, tapi tong hilap kade subscribe-na sareng like and share-na nya di nu utamina di channel JK Studio sareng di Asbak nya. Naon aya Asbak teh? Asik ngabako. Tah tina eta sakantenan yeuh aya ti Mang Ujang anu kasebat nama tenarna meureun Mang Bogel nya. Nah, Mang Bogel oge ieu ti komunitas Asbak oge asal ngabako. Jadi kade tong hilap like and comment oge di Asbak sareng di JK Studio. Kumaha aja kegiatan ayeuna kumaha? Coba. Dia ngeunahan ya tempat ya. Oh, pasti tempat ngeunahan. Tong hilap ya tempat. Di Bandung, di Babakan Ciparai padat penduduk. Kedua ya. Dari Bacit teh kedua padat penduduk. Tapi ya kene lingkungan kieu dia di mana ya gimana kalau terangkeun lah tanggalna di mana ya. Nah, sakantenan lah mumpung aya di lokasi ya. Di letak nama lokasina di Saung Abah. Nah, Saung Abah teh di RT 7 RW genep Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai. Memang spotna di dieu tah aya balong oge. Balong insyaallah jantan pemancingan penten. Dia balong pemancingan teras aya terapi. Tah bilih Mang Uje oyong terapi kita biasa ngeum di Terapi ikan. Jeung romeun anak. Itu tah mudah-mudahan katampi penten dia di tempat ieu suasana Alam pisan nya di kebon cau pampang nama. Eta lah, ieu kopi heula. Coba. Tiris teh, rice, kali kopi.
sore-sore kopi. Aduh, mantap. Kela sekedap tah. Alhamdulillah Mang Bogel, Mang Uje namanya dicukur. Tong hilap cukuranana genah gitu. Tadi cukur di mana? Men sana incorporesano atau hilap. Teh ieu urang teh mangga mah teh nanyakeun wae ieu bahasa naon cik teh nya. Bahasa kitu sagala sih Mang Jeka ampun. Jadi kieu Mang Bogel saras namanya men sana incorporesano teh. Lamun di urang mah Sunda nya urang Sunda nya disundakeun nama. Lamun misalna urang keur ngariung eueuh si kopi asa teu genah tah eta men sana incorporesano. Mata di kopi heula tuh Kopi heula. Kopi heula. Ieu jigana nu loba kegiatan ayeuna mah ya. Oh nya pasti ieu. Relawan pisan ieu. Kumaha kegiatanana Mang Uje ayeuna Mang Uje? Kegiatan naonnya? Dina pas pandemi kieu. Tah. Punten ya sanes teu nganggo masker, pampana mah aya masker. Cuman dapir aku di masker teu kadangu kadinya karena mikrofonna. Tetep jaga kondisi sareng protokol kesehatanana. Insyaallah sehat. Sehat insyaallah. Komo pegunungan kieu mah pegunungan di kebon kieu mah. Ya. Kegiatan naonnya? Selama pandemi mah ada banyak keterbatasan. Palingnya hari relawan mah nya sareng istilahna nu bergelutna di lembaga sosial di Karangtaruna lah. Ya. Yang lebih ke banyak sih yang paling wawahan masalah 3M. Nya. Nah, enak kan Bandung kondisi zona merah. Kembali di zona merah. Bahkan hampir banyak lah enak kasus-kasusnya positif baru. Ya memang laras. Jadi da usaha ge terhambat gara-gara zona merah mah. Jadi nyamun teu urang anu ngajaga atau orang anu ngawawar sade gitu. Da kudu baik deui ka diri sendiri lah. Ya, intina mah nyaah ka diri sendiri, ka keluarga, ka tetangga, nyaah ka dulur, ka baturan. Nya. Laras. Saling jaga intina. Nu utamina mah hikmahna nya jang urang meureunnan. Dina ayana pandemi kieu hikmahna sebetulnya ageung pisan. Iya. Maksudna ageung teh urang tiasa silaturahmi nya saresna mah silaturahmi margi kebanyakan aya di rumah teh ya benernya. Nah, biasana towakan sanes lameureunnan Mang Uje Mang Bogel oge ka alaman sareng karaoskeun ku ayana pandemi kieu nya. Selama sebelum pandemi mungkin kebanyakan di luar nya di tempat kerja atau apa. Tapi ku ayana pandemi kieu urang tong ninggal sisi negatifna saresna mah. Sisi positifna oge seueur anu utamina painten urang tiasa silaturahmi sareng keluarga oge. Nya anu tadina meureun urang teh angkat nyubuh uih meureunan wengi boa meureunnan penak meureunnya jeung urang kali eta teh paling tidur. Nya kitu sare balik ke eta incorporesano teh eta nya. Jadi penghatianana lega gitu incorporesano teh gitu. Nuku saya resep bahasa nanaon ge Mang Jeka katrap. Bari urang teu ngarti ge anggar mah. Angger teu ngarti. Arti. Soalnya eta bener teh gitu artina. Gitu. Tapi bener gitu aya nyambung naon ge lah. Kopinya urang ngopi. Kalah Mang, sakedap Mang. Tuh di dia mah entog ge aya. Entog gitu hoyong asupna channelnya tong hilap tuh. Entog aya di dia mah. Jadi sanes di kota wae gitu nya. Meureun orang kota mah naon jarang nya ninggal entog teh. Bubupan ieu teh asup kota keneh banginten. Tapi nya kota ge kan aya suasana pegunungan nya. Ieu matak nanu aneh teh. Insyaallah malahan ieu ge tempat ku pangarsana Lurah Beban Ciparai ieu teh dijantenkeun program wali kota oge nyaeta program buruan sae. Mang kalah mun ngadangu program ari orang lembaga mah nya orang lembaga. Ketika aya program di pemerintah berarti disubsidi kudu nama. Bener. Garing.
supaya jadi halus, jadi HD, jadi Sahe lebih nama. ngena. Horas. Iya we subsidi nama si kopi tadinya. Aduh. Ulah nyebutkan si kopi program deung. pemerintah, mentang awas subsidi na, awas sumangsi namanya. Cuma tuh jadi penilaian teh ka itu we kan di laluhur anu di handap. Ngamodal sorangan. Eta nu utamina mah benernya, tapi nya urang mah menjalankan lah. Tapi balura. Punten Palurah habis siap. Iya mah. Gitu. Kritis mah boleh. Ya, Kritis mah bener. mengkritik boleh. Ya namanya ya. Tapi eta mah teu masukin mensana incorporasi Tuh, benten. Ya benten. Jadi nu namanya program mah setiap ada program pasti ada anggaran Eta. yang sudah dialokasikan. Mang ini mah Bener. pembelajaran we gitu nya. Nah. Jami awam lah. Udah orang-orang mah awam kan gitu. Oh, Cuman saya laras. apa sekedik namanya mun setiap program pasti aya anggaran. Terus kan Oh. sanes mungkin dah kedah Laras. setiap nganggur program teh pasti kita dialokasikan anggaranna. Saya nama Nah, gitu. Mun alhamdulillah meureun abdi oge pengelolana. Seueur anggaran mah gitu nya, anggaran ti bumi ongko gitu. Tapi dah Anggaran ti nasa. Oh. Tapi insyaallah Ulang. di timang uje ge aya ulah sareng gitu. ulah tergantung dengan pemerintah. Kan baik itu mah program-program dari mah buruan-buruan urang. Ya, bener. Ngeunah-ngeunah jang urang nya. Ya laras. Gitu. Keun atuh eta mah ulah 3 M wae 17 M eta mah. Nah 17 atuh. Prokes nu anyar. Ti Kemensos 17 M. 3 M eta. Gusti aku. Aduh apunten nah. Da ka rakyat kan biasa. Bakal ka 3 M ka rakyat mah. 3M hiji teh cenah. Nah. Tadina kan sukarna teh 3M teh eta 3 miliar, hiji triliun. Efeknya lain cenah. Menjaga jarak, pakai masker cenahnya. Cuman cuci tangan. Hiji teh na naon teh Tidak berkerumun. tidak berkerumun. Ya, Eta. eta. Ayeuna jadi 17 anyar deui. Anyar deui 17 M. Oh, eta undang-undang ti mana eta? Eta teh gara-gara kamari jadi aya anyar 17 M bukan nama teh diceritakeun bukan nama. Mang lios ieu aduh. Da siganan Cikopi sareng Jeung udud rokoknya. mah gitu nya. Pas. Punten pemirsa sanes abdi teu nyayogian udud saresna mah da memang tadina disayogikeun gitu. Mung Mang Uje we ieu mah naon bidang nyalira itu nyanak-nyanak udud gitu. Subsidiannya lira. Subsidi tah. Eta termasuk subsidi oge. Nya nya kukeung di dieu nya tinggal ti iseun. Tuh. Suasana Alhamdulillah, bener-bener alam gitu. Komo Mang Uje, Mang Bogel, lamun misalnya orang di suasana siga kieu, cobian geura lamun misalnya enyeing lah, Ya. nya ti jam 6:30 gitu, dugi ka tabu salapan mah, raoseun pisan Mang Uje. Tah. Eta anu janten suasana sareng panarapan mensana incorpores anu teh nyerep pisan. Pas gitu. Pas pisan. Mohon. Pas eta mah. Janten tegepna seperti itu gitu. Orang menang-menang ilmu anyar ya. Bahasa Italina. Hari ilmu mah Di mana we nya jangan mun wae keur ngobrol kieu ya, nya. tah, bisa Gitu. jadi ilmu. laras. Kela ieu saya teh sabenerna biasana sok jadi jadi host. Jadi host. Sombong amat. Oh nya nyahakeun atuh. Nya aduh eta mah ieu mah mukodimah. Nah, mah. teu naon jadi kieu kebagian jadi host ditanya eta mah. Ya, teu naon dibalik oge meureunna. Nya teu naon tapi Osian. teu naon malikeun ka abdi naon ieu nya. Teu naon. Ieu we anu seur ditanya mah gitu. Da. Sok tadi resep ditanya we. Nah, jadi kunjungan ka dieu teh sabenerna wargi sadayananya. Abi reuseun pisan ya silaturahmi ka dieu teh. Ingat suasanana terus jalmi-jalmina siga Mang Uje Mang Jekai. Ieu pejuang sosial sadayana. Insyaallah. Pejuang sosial hungkul ieu. Ayeuna ngadangku red zone deui si Bandung teh. Saya mah sabenerna teu panik mending red zone deui. Angsa geus biasa ieu. Ya. Bener. Penting mah jaga diri urang we jeung keluarga. Ganya aman ka sahareui gitu. Baca. Tak ayeuna ieu kegiatan palingnya
karena kegiatan urang ge ureun ieu terbatas deui emangnya. Paling ieu solusi kanggo warga. Kan warga teh seuseurna nu salah pahamna bahwa si COVID-19 ieu teh aib. Oh no. Jadi nu beunang si COVID-19 ieu teh kudu dijauhan. Apakah leres? Nope. Apakah henteu gitu. Nah, cik di Pembahasan eta teh. Mang Uje kumaha eta tanggapanna? Perkawis eta mindset masyarakat teh kopi teh alabatan di nistana teh leuwih di jinah gitu nya. Atau anu aib gitu nya. What? Padahal mah da teu kitu nya. Jadi ketika mun aya tetangga urang terpapar ya, terpapar Covid, kunama mana teh isolasi mandiri. Tah ketika isolasi mandiri teh urang teh tetangga nu deukeut minimal nyuplai ngabantu support doa mun da mainna teh bisa keluar mun atuh dibere jang makanan yang masuk kareongan da kan Indonesia mah nya khususnya Indonesia ya terkenal teh ku gotong royong budaya gotong royongna terus swadayana kan tah pelajaranna ku ayana pandemi ieu teh urang teh sama ieu teh geus kikis budaya gotong royong sok hampir punah ya bahaya mah ketika aya pandemi Covid ge urang teh jadi menemukan ulah rasa gotong royong. Jadi ketika aya nu terpapar tetangga sok atuh urang silih bantu naon nguduna naon supaya nguatkeun doana gitu. Doa dikuatkeun lah supportna supaya dari Covid mah nu penting mah ulah panik. Ulah panik lah. Pokoknya ya ulah ngedrop ulah panik. Cina enjoy kumaha ku urang support. Da saterang saya gitu ya. Amun urang sakeun saha terpapar tidak punya penyakit bawaan mah nu penting mah vitamin. Asupan vitamin cukup, jaga kondisi, imun kuatkeun. Kecuali emang anu punya penyakit bawaan. Eta mah beda deui lah, eta mah kudu aya di kesehatan eta mah bagian-bagian kesehatan. Kitu unggul. Tapi intina mah eta barokahna atau hikmahna ieu pandemi bisa menemukan gotong royong. Anu geus hampir punah we di urang gitu. Nya, terus budaya teh hampir dileungitkeun teh bener. Lain dijauhan, lain dikucilkeun gitu kan. Harunya keur mah kamusibahan ku urang dikucilkeun atuh geus beuki. Sarua jeung mun cek bahasa kasar mah maehan gitu kan. Ya, maehan secara perlahan gitu. Nah gitu cek saya mah. Iya. Jadi inti nama jadi urang saling supportnya. Salah tah barudak ade di masyarakat sadayana nya bahwa wargi mun aya nu kitu teh saur mau ulah sampai tadi jauhan sanes aib ieu mah. Tapi butuh support di urang gitu. Karena ulah down sinu yang gitu ternyata ulah sampai ka down, ulah sampai ka drop ngajaga. Urang support tidak bertatap muka teu naon kan di aya na komunikasi. Wah ini mah loba aya nama. Cara nama lah geus canggih aya nama. Good job. Malahan pengennya ari namina Covid malah anu utamina pengen anu pasien Covid lah nya anu eta dasar nama memang laras Covid mah sanes aing nya sanes malahan entong janten non sieun atawa entong janten miner ya misalnya kanggo si penderita Covid eta sendiri saresna buat apa disebut sumput ya buat apa disebut sumput malahan kalau misal terbuka urang ke masyarakat malahan anu utamina mah ka tatangin nu caket nya lamun misal urang terbuka jadi saling support lamun urangna terbuka ke masyarakat juga jadi tuntun nama support ke urang ya support lamun misalnya urang kena misal tos kanan terinfeksi Covid kan ku ayana isolasi mandiri teh sarasna mah tekedah sieun nya margi pemerintah atanapi warga sekitar oge pastilah non mendukung karena kesehatanana nya samulihna ayeuna kanu tatanggina oge sarasna tong janten
bahan pembicaraan Iya. anu negatif nya sabab ari namina covid mah eta bencana Leres. nah Leres. ya bencana jadi bukan aib anu kedah disumputkeun sama. Nah malahan kanggo anu tatanggi nu terdekatnya juga misalnya kedah waspada atau napi kedah maksudnya waspada puntennya bukan sisi negatifnya. Maksudnya kieu si orang penderita covid kan disuruh isolasi mandiri Nah. ya di bumi. Nah, orang kedah respon nanti kieu. Lamun misal si penderita eta keluar ya, orang kedah tanda tanya. Betul. Maksudnya tanda tanya nah si penderita tapi keluar. Iya. Ya. Aya sebuah poin painten anu sasahijina amun si penderita eta keluar orang bertanya teh naha kebutuhanana terpenuhi nya atanapi naha ekonomina terpenuhi ya meskipun tidak pula gitu ya. Tak orang kedah bertanya kadinya. Iya. Bertanya karena diri pribadi. Jadi kalau misalnya si penderita keluar bukan maksudnya si penderita hoy bade nyebarkeun Bargen. covid. Ya. Cuman panginten anjeunna milari kebutuhan anjeunna. Nah. Coba kalau misalnya saling support Nah, si tatangga gotong royong deui nya. Nah, betul. Oke. Kalau misalnya urang teh misal tatanggina sok atau aya bisa kedik meskipun sakedik tapi berarti kang mau Manfaatnya. anjeunna. Kemudian kurang simpen lah gitu nya dina pagerna atau napi naon wartosan anu si penderita neme Betul. ya mungkin ku ayana rizki sakedik anjeunna merasa Barcode-nya. diperhatikan. Oh, laras. Beda SKT RW nya. Aduh, bahasa Tapi derek jempol tadinya namanya. sok eta anjing gitu teh. Nah, kemah kapayuna cenah mudah-mudahan Mang Jeka teh jadi RW na. Amin, amin. Amin, amin. Tapi Video ada anak. surprise eta ge. Surprise ya. Beda-bedanya. Apalun. Eta mah masalah pribadi urang itu teh luar. Tong di-upkeun deui. Ulah Isin. di penting. Ya. Kayak paling disensor harinya nanti gitunya. Ya. Ayo bacaan di handap lah ya. Bacaan. Aya sensor gitu. Sensornya hampura ya tapi kata-kata biar ada sensor lah. Jadi tak itu menurutnya para warga sadayana pendapat-pendapat di para pejuang sosial termasuk Mang Jeka komonya berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Mang Jeka mah. Ayeuna naon-naon pasti surat turun jurat. Ieu. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jurat Mumpung ngajabat. Nah, mumpung ngajabat keneh. Tak gitulah nya panginten jadi intina urang support lah nu terkena era teh ulah sampai ka pembayaran regional kan tak apa ya orang wilayah mana nya mah. Ya, laras. Jadi orang ulah asa ayo ieu hiji deh ieu ulah sampai ka urang ge nyampekeun ka warga nu lain ge sampai salah ucapan. Kade eta nu salah teh. Ya, laras. Kade cenah si ieu keur Covid wae deukeutan. Tah, nu kitu nu bahaya. Mahan jadi beban. Nah, bahan jadi beban. Jadi beban. Teu kadang kudu positifna balik ke keluargana pan jadi pangit ya. Itu pangit teu perawati. Tah keningannya lumayan lah kurang ngebahas ieu mudah-mudahan manfaat di perawati sadayana. Amin. Sadayana mungkinnya ieu sakedik tapi Nyeletit. gitu. Benar ya. Sakedik gimana? Teh sebenarnya untuk pemahaman kepada masyarakat lebih jelas nah gitu. Oh, anak kan kebanyakan masyarakat carwek kene ya. Ya, laras. Gitulah menghindari eta lah ini nama naon suzon teh nya. Nah, laras. Ulah sampai ka kitu lah. Mudah-mudahan urang mah bisa rehat we. Amin. Amin. Ya, laras. Nah, panginten eta masalah kopi mah nya nu sehari-hari urang bahas ye. Soalna nu dua ieu rada unik kasehariana ye. Nu hiji fotografer, wargi pami anu hajatan bade. Sunatan, nikahan, naon bikin kalender ayeuna mah komo terakhir tahunnya wih cok Berkahna. nah berkahna teh aya berkahna urang teu bisa keluar berarti urang biasa lah ada malah Ya. nya lewat WA mah geus canggih lah pokona mah teu kudu urang keluar oge tiasa nya pokona tah ieu
khususnya fotografer. Kayak nomor kontaknya di link di Nah, Aya aya di bawah, di bawah. Nanya kayak mau uje mah kan ngusupna jalan. Nya kakara nguseup jalan. Kakara resep. Nah, kakara resep. Ieu pokoknya mah jajaran sakecamatan mah ku ieu diajak bener. Saya kakare kemarin ngilu ieu. Coba saya teh kumaha nguseukeun camper amang aslina. Dengen juga tuh cenah jenuh sih ningali unggul mending langsung nguseup cenah. Itu teh narik ada reuah satu. Mang nyangut cenah boro-boro saya teh dipelong we unggul. Lari atuh cenah. Cicing da urang ngauleung. Narik cek urang teh. Pan bodor gitunya. Bada keur Mataram meureun nya. Kabeneran tah ieu. Ieu mun CCTV na jalan tah ieu kumaha ieu kegiatan. Penghasilan mungkinnya emang lah agak menurun banyak ke covid kieu mah pastilah pada melan agak menurun tah ieu kumaha ieu seharian paling ayeuna kumaha ieu carana da pasti kurang carana pikiran deui nya jeung manyangkeun hirup teh jangan nirup yang dapur ngebulnya nah eta ya sok di Mang Ujel lah Tong dapur ngebul kaburuan. Ngebul mah. yang sangu nyakeun gitu Jangan ke sangu lah. Jangan anetkeun gitu. nu pasti mah dampak pasti sadayana ge pasti kena dampak ya pasti kena dampak anu kealaman pribadi dari segi pemasangan emang pasti lah ya tapi mungkin dari segi perawatan ya cuman ya nama perawatan kan canggih oke oh iya karena tuh bisa datang ke lokasinya via komputer di setting via komputer bayar via transfer lebih mudahnya nah, tapi emang kadang ngaya oke nah emang harus datang ke lokasi amun bapak tergantung kondisi nah fisik itu tergantung lokasinya orang mah pastilah jadi pasti datang tapi tetap ya situasi pandemi mah 3M pasti terapkan pakai masker jarak dan yang pasti mah pasti selalu cuci tangan setelah pegang dan bawa minimal hand sanitizer tah eta minimal bawa hand sanitizer Non hand sanitizer eta nu apalagi gombal tapi teu pakai sabun asa mawar tah nu kieu mininya naon mang kieu tapi ieu ini iklannya ya nya. ieu sponsoran Posgap relawan kamari Hanya segala tanya ngatok kopi gitu nya. ya minimal lagi anak kan orang tak apa pas orang datang ke lokasi kan tak apa lagi situasi kumaha bisa orang ini pastilah nggak pasti pegang naon pegang komputer pegang keyboard gitu kan ya nah tak apa lagi tak paling ya udah pegang naon hand sanitizer daripada namun nana mun yang ngacai heula kan wah nu praktis lah hand sanitizer eta intina mah eta tetap masker mah terlepas karena maskermu menjagaku kan maskerku menjagamu nah eta dengan bahasa gitu ya Mang, jadi aku dan kamu saling menjaga eta patuangan tengah gajah. alhamdulillah ya aduh pandemi kayaknya kalau karena Pandemi tapi ngegedean gitu. emang ngempes saatnya itu Kami gitu. jadi tenanglah rezeki mah nggak anu ngatur Nah, eta. mungkin nama cuma terima orang ikhtiar maksimal doa tong batas semangat tong patah semangat usaha mah ya naonnya jalanan Ya. yang ikhtiar nah ikhtiar tetap memegang kamu dulu tah Allah subhanahu wa ta'ala Laras. rek sahade nulungan urang gitu kawana mah ulah batas semangatnya mulanya tetap semangat tah urang kudu ngajalankeun hirup meskipun kaya ieu ulah sampai ka drop deui engke urang nu kabeunangan Nah, Pak Malik. nah sok mangga Mang Jeka ayeuna kumaha ieu Naon? orderan sebelum pandemi jeung saata acana ieu Ari ieu sarasna memang pandemi ieu karaosna ku sagalanya ya sanes non ku abi unggul saya mang unggul nya tapi memang semua kalangan nya nah khususnya kalau abi panginten saras samilah sareng Mang Uji oge upami tina omset mah memang sih menurun nya margi selama pandemi nu hajat nya tos komo awal-awalnya nu hajat ge tos teu aya nya tapi alhamdulillah ayeuna tos rada di kamari-kamari mah rada dilonggarkeun nya anu hajat aya we ngeureuyeuh nya alhamdulillah ngeureuyeuh mohon leres malahan
cek abg kembali entong nya sisi negatifna, sisi positifna hikmah tina kopi eta orang jantan berinovasi terus nama memutar otak orang supaya tong sampai ke orang teh puasa saterusna ya ayeuna mun urang ngolo-olo cicing di rumah ya tapi itu uprak-oprek kalau untuk uprak-oprek ya tetap urang hasil meskipun saur mangja tadi Rizky mah aya ngatur lamun urang teu ya tetep gitu nya alhamdulillah main tina foto nya ngeureuyeuh lah nya ngeureuyeuh tina video oge sami ngeureuyeuh malahan kalau misalnya omset foto memang berkurang tapi abi tepatah semangat nate berinovasi sapertosnya sapertos ieu ya terus ieu ayeuna gaduh lahan dimanfaatkeun nya dimanfaatkeun ngelola karena naon namanya teh mancingnya. nah kolam mancing biasa saya jadi ningkatkeun imun. laras etanya jadi Cek nu tukang mancing mah. tukang mancing eta oge. Nah, makanya inovasi seperti itu nya. Jadi ulah patah semangat teh abong-abong di rumah saja. Ya cicing. Tong gitu. Yang mending di balong saja. Bener eta. Jadi omset ka dieu gitu lama-lama. Tong hilap ya di balong abah aya pemancingan aya nama gitu. Dekat tepi-tepinya. Dekat tepi yo bagus mana kemarin di soreang soreang Cipatik nya. Ayeuna mah di dieu aya tah di Bacip. Insyaallah Bacipnya mugi datang manfaat. Tah eta. Sares. Tah panginten kitu beureunya wargi ieu teh ku sabab pas magrib geuning. Pas pada magrib ya. Urang ke dilanjuti lah ngobrolna nya kapan-kapan. Cek loba mah sareupna. Tah, sareupna ieu ayeuna. Mungkin yang ke mun aya waktu urang sarehat teh urang gabung deui. Insyaallah Ke mah aya ieu tamuri di bari ieu jadi obatan gitu. Bawa obatan bawa limaan. Bawa genepan. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi intina ulah hilapnya para wargi anu aya di Bacip dongkap ya ke jalan Cikunggura khususnya di Bacip tapi umumna kanggo sadayana. Tah, kanggo sadayana mangga jalan Cikunggura RT sabaraha? RT 7 RW genep. Tah, lah moal bireuk deui lah ka JK we. Nya, kamar JK. Ka JK. Pas sekretaris RW. Henteu, bisi eta mah ieu. Nya, paling itu para wargi ya mungkin untuk pertemuan ayeuna diatoskeun bae karena terusna je tos relek je urang sami-sami ibadah heula aya mah Kopi kita tiis. kopi tos diis aya mah Laras. sabab cuaca kieu ya Situasi ngacap laras mang ari ieu kana eta kan ya. Ontong dia. Terus ieu itu bersih kana HT. Bersih HT oge. nya mun sakitu pangitanya para wargi kurang tutup wae nya mudah-mudahan aya manfaatna sakedik tapi nyelekit ya JK mah tong nyilap naon tadi teh Mensana Mensana Camporesano in Conporesano lain Camporesano tong hilap etanya udah saya kita ngerti kita gitu Sakarepmu yang mau. pokoknya ojo kendor tetap semangatnya Tiro M 1 teh enak tetap terapkeun Ulah 17M. nah ulah 17M cenah panjang teuing ngomong apa kenana coba teuing M na jadi mesti teka otakan bahaya nya bisa gitu aja para wagi ya orang awang gobna engke di lain waktos urang ketemu deui tetap ieu sareng di JK channel tah aya di handapnya JK Studio. ulah hilap JK Studio nya oh nya tah channelna JK Studio kayak di handap lah nya di sana kan bae da saya teh sebenarnya tadi ndek tamu ditanya jadi nanya geura banyak jadi bolak-balik kayak gitu bolak-balik tah tadi kieu tadi pembukaan Pak Abi aya tutup kumang tah aya kitu na oh di dieu teh tarasa mudah-mudahan lah cing aya manfaatna ke masyarakat amin aya manfaatna pokoknya ulah pantang menyerah tetap semangat tuh nya aya pesan-pesan terakhir mangga di Mang Ujan dan Abi JK pesan ti Abi mah lah tetap karena pedoman kita mainannya undang-undang anu tos di tos disayogikeun sareng pedoman anu janten simol urang malahan paribasa oge siga tadi mensana
incorporesano eta tetap semangat entong ngeluh jeung di berinovasi tetap di rumah saja. Mantap cuy. Mangga mau Uje Pesan kesana. nama tetaplah jaga dirimu dan jaga diriku. Kita sama-sama saling menjaga lah pokoknya. Masa bucin. Bucin eta. Ben panliana. Nah, ya pokoknya dah eta mah sekedar pesannya ti urang-urang mudah-mudahannya manfaat. Mun aya nu ngadangukeun ieu disebarkeun ka kita maksud saya. Saya mau Da ieu kana kebaikan oge gitu. ilmu bari ngobrol. Bari ngobrol, bari ngopi di saung deui tinggal eta. Saung abah omatnya tong hilap ye tadi ye. Pokona mun aya nu hajat nu naon tinggal ka Mang Jega studio. Ieu ayeuna tinggal kalender ke Nya kalender. gambar bebas. Bebas asal tong Jeung foto deui, tapi masyarakat kieu mah ayeuna mah tinggal kirim WA. nah Foto-fotona kirim WA ge dicetakkeun. nah Tong hilap sareng mau jage naon tadi teh? Transfer. Nya. Kami nama eta. Ya salepna, buru salepna. Oh nya, foto memanggil adan. ya. Oke, ditutup baiknya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ciao. Terah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun